Burit ke mana ya puasa kieu mah ya aduh. Pak Haji. Ustad di mana? Ya teh leres Pak Haji Mayung teh. Astagfirullah. Natara raja TV ari Ustad. Iya Haji Mayung anu geus genep kali munggah haji nanti teh ieu. Nah, alhamdulillah ya Allah Pak Haji. Dikersahkeun abi pernah ayeuna sareng Pak Haji ya Allah rubi nyaan leres itu Pak Haji. Nya tuh Haji Mayung cibit sok cibit. Oh, geuning ka hese pas di namanya ieu teh Pak Haji teh. Si Ustad karek apal ka mana wungkul. Kumaha mau nyarenteng? Sanu nahan? Di mana Ustad di mana? Akang teh di mana? Cek Pak Haji. Channel namanya teh, pengen buka puasa kan Pak Haji. Ngabuburit. Syukur atuh hari ngabuburit. Ieu Pak Haji, dengan pokok rame abi among ka ditu ngabuburit kamar Pak Haji Mayung anu mana? Sur abi teh Pak Haji Mayung teh terang. Alhamdulillah abi kararasan pernah. Maru kumaha Cep Ustad atuh. Ngaran si ieu teh terkenal teh si Sahantero. Tah, naon pangna jeung ngaranna si Legenda? Ieu teh geus mendunia atuh si Legenda teh. Kade ulah salah Cep Ustad. Cep Ustad meureunnan encan pernah terkenal meureun karek saka-RT-an meureun. Meureun karek payuna ge kana. Nah, saka-RT-an maroko ge sabatang mun meureun. Jadi bieu nanya di mana? Di daerah dia. Itu di luar ge Pak Haji abi teh. Wah, kakidul kan abi sok eta geuning ngamang-amangannya biasa ya konangan tawasul naonnya geuning Pak Haji. Mun aduh nu carioskeun teh sanes Ustad Pak Haji Mayung. Abi teh rada salaresna rada sirik oge ku Pak Haji teh. Maaf, hampura ye Cep Ustad. Anu ngaranna jelema anu tadina di luhur bisa dihanap, anu tadina dihanap bisa di luhur. Tah eta. Jadi jelema mah sifat berubah. Makana ya Ustad kade lamun nerangkeun judul atawa hukum ulah sok tarik teuing tad. Bisi ge Ustad dikitu. Kumaha? Geus atuh abi calikeun aja. Nya sok. Mana ieu teh Pak Haji? Moal, Pak Haji malah ya we nempo sawah tuh itu menang digawe bieu teh. Alah teh itu geus tanur-anur atuh hektaran atuh di dieu. Itu nu Pak Haji sami. Nya atuh nu saha deui atuh itu. Mari kumari Cep Ustad atuh. Yo sabi bade naos ieu teh. Sok nah teh naon. Ieu kumaha abi teh mun kan nyata geuning ari jalmi teh gaduh mah Pak Haji. Angkat abi teh Ustad cuk batur teh. Mohon. Pak Haji acan abi teh Pak Haji kumaha hoyong saperasa Pak Haji kitu pot seberapa kali Pak Haji teh mangkat ka Haji teh. Yo hoyong mau ngaji. Yo sabenerna nama yo gampang. Kumaha. Tapi yo kudu diturutkeun ya ti Pak Haji yo nya. Mun. Yo geus munggah haji mah senang balik ka dieu teh. Senang ti ditu teh. Balik munggah haji, balik ka Indonesia ka lamur teh jadi senang jang. Mari kumari Cep Ustad atuh. Eueuh gawe eueuh naon? Ayeuna cieu. Lamun hayang munggah haji pek tengah peuting ngadoa ka Allah baca surat Yasin. Mun Baca surat Kulhu Falak Binas nu kararitu menta ka Allah. Tah lamun geus teu mempan keneh make surat tanah, surat sawah. Kan abi ge osok teh dawam nu kararitu mah. Makana encan mempan ye. Make ditambahan deui surat tanah, surat kebon. Jual eta kan meureunna. Makana anu balik ti Arab sok sararenang balik ti ditu teh. Apaan geus dijual sawahna jeung kebonna matak senang balikna teh. Tah kitu Cep Ustad. Meureun kumaha atuh? Tapi asa geuning oge nya Pak Haji nya. Oh atuh. Pek eta mah laksanakeun ka ditu parentah Pak Haji tah. Ya Pak Haji kieu ye abi teh. Ngadu amat. Abi teh alhamdulillah kitu tahajudna naon mah abi teh. Tara tinggalkeun Pak Haji. Kudu daek. Eta Cep teh nya Gusti sadikersahkeun we meureunnan kudu maha kawasa we teh Pak Haji. Yo makana ieu Pak Haji mah atuh doana geus bersih geus nepi ka Allah. Yo Pak Haji ini teh tahun isuk. Alah alhamdulillah mun ngaji deui Pak Haji. Lain tadi nyata ka Depok Pak Haji mah aya keperluan. Aya Pak Haji samun geureui kitu Pak Haji mah. Atuh lamun urang teh heureum atuh arek kumaha. Pak Haji, ari Pak Haji tahun sabaraha ka Arab teh Pak Haji? Waduh, yo Pak Haji mah ti leuleutih kapan Pak Haji mah yo dulur Haji Salman. Apal teh Raja Arab? Terang Pak ieu teh ka ditu teh uakna. Yo dangukeun Cep Ustad di ditu waktu Pak Haji keur ka ditu atuh musim panas. Di ditu sampai ka hampir 50 derajat Celcius. Di ditu naon kan? Di urang teh Pak Haji. Cuaca baku panas di ditu sampai ka 50 derajat Celcius.
Di ditu ya cep Ustad ngarah apal ya. Haji hayang masak endog. Digolerkeun tak ku Pak Haji dina keusik cep Ustad mah kumaha tah. Asak nih Pak Haji. Oh nyata katinca ku onta. Haji mana seorang ya. Maru kumaha keur musim panas di ditu cep Haji. Pak Haji meuli lauk. Pak Haji mah teu kudu digoreng teu kudu di nanaon. Digolerkeun di dina luhur batu. Maru kumaha keur musim panas mah. Oh, masa kita Pak Haji nya ditu teh. Kucing cep Ustad. Istimewa agung. Salita teh tah kitu. Moal aing kudu ngamuk di dieu kitu. Hari Pak Haji teh sabaraha kali atuh nu leresna mun haji teh? Pak Haji teh kusa bolak-baliknya hari orang kaya mah cep Ustad. Jadi Pak Haji teh nu emut apa aja mah genep kali mau ngahaji teh. Nya 7 kali kudu nama. 7 kan. Pas Pak Haji berangkat mereka 7 kali katingalieun beus cep Ustad. Wat nyari hate Pak Ustad. Pak Haji tadi tah. Maru kumaha? Katingalieun beus. Pas Pak Haji berangkat itu sakampung atau anu ngaturkeun Pak Haji. Sholawat sadayana. Oh, sholawat. Ya Allah. Atuh Pak Haji teh ngamodalna naon mobil. Nohot, ceurik Pak. Ceurik Pak Haji. Pas nepi ka jalan cep Ustad nya dicor jalan. Di halangan. Wah, atuh Pak Ustad. Pak Haji harita. Wah, astagfirullah. Ieu kumaha ka mana ieu jalan? Muhun. Nah, ari pek teh cek patut teh. Pak Haji macana diakon. Pak Haji lupa tadi itu. Diakon ku warga tah, buat ku atoh. Nya Pak Haji. Nah, di kali itu. Rombongan tuluy cep Ustad. Pak Haji didinya kecewa Pak Haji. Oh, atuh maruk kumaha. Makan aja kade cep Ustad. Lamun arek mau ngahaji, kade ulah katinggalan beus siga cep Haji, ulah siga Pak Haji nya. Kade. Nah, kitu tah. Aduh, eta Pak Haji kucewa di dinya. Kuciwa atuh. Lamun Pak Haji harita teh ngalajur nafsu marah-marah. Murid itu Pak Haji kitu dengan Pak Haji. Oh, Pak Haji mah atuh. Ieu na oge atuh. Pak Haji. Haji di ditu. Pak Haji. Kumaha we atuh eta modal berentos kasep sabaraha juta tah harita Pak Haji. Modal. Cep Ustad nyarios sareng orang terhormat. Orang beunghar, orang kaya, dulurna Wah Haji Salman. Nanaonan cep Haji mah. Cep Ustad keur Pak Haji mah nanaon atuh. Paling 90 juta atuh. Pak Ustad ngan peda meur Pak Ustad teh. Ngan cok batur cenah Pak Ustad. Naon istilahna teh nepi ka imah ka dieu. Ceurik ngagukuk saeutik lah eta mah ceurik sa teh Pak Haji. Lain sedih lantaran duit. Oh, wah, eta masalah kunaon jalan make jeung dicor teuing-teuingeunana. Tah eta Pak Haji. Teh bae ku Pak Haji kitu tah si corana di kitu tah ku Pak Haji tadi nama. Kan Pak Haji keluarga dicarek tuh kenging Pak Haji itu kayak boleh nyemah atuh. Aduh kumaha. Terus abi teh Pak Haji cenah nya suruh Pak Haji Salman cenah Pak Haji seueur ontana di ditu. Nya seluruh anu nyarios teh. Iya, mun ku Pak Haji dicarioskeun harta bana Pak Haji. Cep Ustad mah kuat jantungna oge atuh. Kudahna ge istighfar heula atuh sababaraha ditenangkeun raemutan. Kakara Pak Haji ditetek ti hiji-hiji harta bana Haji Mayung teh sakumaha. Ngan Cep Ustad bisi mah kuat nahana mokan gitu. Eksaha sok anu ek nganterkeun apa amal Pak Haji kan bingung Pak Haji. Takeun lah. Inti nama harta kekayaan Haji Mayung anu aya di Arab. Nah nya geus mah kahitung Cep Ustad kade ulah enggak malkiat lamun dicaritakeun naon-naonna ulah apa. Mun Pak Haji. Oh jadi leres eta teh Pak Haji nya. Heuh atuh. Tiap hari Cep Ustad makana ya hirup mah udah jadi tempat ya. Pak Haji Mayung atuh jadi orang terhormat, jadi orang kaya ahli infak ahli sodako atuh hirup mah lain. Ya pasti murah ya, pasti murah. Mun Pak Haji 15 ribuan itu. Atuh kabahaya atuh da beungeut lagi murah. Nya kumaha. Ieu Pak Haji nya mun abi teh ieu teh penginten lamun dicarioskeun mah ieu bunga nate tos pernah sareng Pak Haji teh. Nya atuh pasti. Pasti atuh. Nya Pak Haji nya coba kekayaanana seueur, coba mung hajina tos genap kali. Allah, coba. Yo, batur mahkota haroyong penaksana wargina Raja Salman teh ya Allah. Alhamdulillah abi ageng milik Pak Haji alhamdulillah. Wah mun dicaritakeun atuh berduyun-duyun atuh teh ngan cenah ditararahan ku RT di dieu ulah cenah. Idena sok ribut lamun loba tamu teh mun. Nya sok atuh Ustad bisi arek teras angkat-angkatan Haji atuh nuhun nya. Nya sok. Lah biung bade meser channel lain nih Pak Haji. Lah kuna naon ye. Deuh Pak Haji teh ring ngobojeng nu miskin teh sok rada hawana geuning hawana sok kan ikhtiar ka ditu. Ek meuli channel yeun.
channelnya nu murah ini 1.000 lah kabungkus Jug dari budak-budak Jug. Mengapa Haji atuh? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Hah? Ustad karekeun ustad kamari. Apa dalil lagi 3 mau ke jeung hoyong pangit ustad.